komo lamun memeh mau memeh sare maca surat Alif Lam Mim Tanzil jeung tabarok tah mah geus maklum jasa tah mah memeh sare teh urang maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in fala tatadhakkarun yudabbiru al-amra minas samaa'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin ma ta'udun dhalika 'alimul ghaibi wa shahadatil 'azizir rahim alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bana'a khalqal insani min tin thumma ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah baca tamemeh sare sabalik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan cek malaikat kitu bisa Alif Lam Mim Tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedangkan kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus kula ulah diayakeun dina Al-Qur'an Allahumma shalli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa minhum man yastami'u ilayka waj'alna 'ala qulubihim akinnah وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين Allahu a'lamu bimaradi wa minhum lan iku tetep setengah saking kufar Makkah mayastami wa tayyung kang ngarungayang manilaika maring sira Muhammad idza qara'ta tatkala maca sira wa ja'alna lan anda daakeun insun agung ala qulubi mingatase pirang-pirang atine kufar Makkah akinatan ing pirang-pirang tutup-tutup aktiatan tegese pirang-pirang tutup-tutup Allah yafqahu saking enda orana namaham ya kufar Makkah ing Quran
Yafqahul Quran tegese orana yafhamu tegese orana maham yakubar megal Quran ing Quran wa bi adzani maqaralan ing dalam pirang-pirang telinga yakubar megah wa qara ing tuli atawa ing sumbatan atawa ing tutup kene tuli somaman tegese pirang tuli wala yasma'unahu wa qawrana ngaru yakubar megaw ing Quran sima qabulin kalawan ngarungu narima wa iyarau kula ayatin la yuminu lanam ningali yakubar megah ing saban-saban ayat maka orang ningali yakubar megah orang iman kan yakubar megah biya kalawan ayat hatta idza ja'u kamala malatat kala teka yakubar megah ka ing sira yujadilunaka maka yujalilunaka hale maduan yakubar megah kabeh ka ing sira yaqulu maka ngucap sapa alladzina kafaru ngakekang pada kufur ya alladzina kabein orana nama tegese orana hadza apa al-zaikil Qur'anu illa angin azatirul awalin angin iku pirang-pirang dongeng-dongeng kang awal kabeh caritaan-caritaan kang awal kabeh akadzibul awalin tegese pirang-pirang caritaan bohong kang awal kabeh kal Allahi kaya pirang-pirang gugumuyu kaya pirang-pirang pigumuyun wala ajib lan pirang-pirang pikaheran jamu usturatin utiaku jamal lapan ustura bidumi kalawan den demakeun wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun wallahu a'lam muradi wa hum lan utayaku parmekah yanauna iku nyregah yaku parmekah kabeh sing manusia nu saking tibain nabi tegese nganuti kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wayan auna lan ngadoh yaku parmegah kabeh tabaadun tegese ngadoh yaku parmegah kabeh saking nabi malayu minu nabi maka orang iman kan yaku parmegah kabeh bi kalawan kangjeng nabi wakil lan den ucapakeun balapad apa nuzilat dan turunkeun ya ayat bi Abi Thalib ing dalam ki Abi Thalib karena gangan ya Abi Thalib yanha iku nyegah ya Abi Thalib an azahu saking milaran ingkang Nabi tapi wala yu'minu bihi lan orang iman kan ya Abi Thalib bi kalawan kangjeng Nabi wain lan wa yuhlikuna lan orana nama tegasa orana na yuhlikuna ngarusak ya kupar magagabe binayanu kalawan ngadoy saking kangjeng Nabi ila anfusahum angin birang-birang awake kupar megali anad dararahu alaihim kana satwane kamadaratan na ihlak iku tetep ingat dasa kupar megah wa ma yansuruna lan ora waraya kupar megah kabeh bidzalika kalawan mangkono doror bidzalika kalawan mangkono doror dek nyaritakeun kelanjutan tentang kufar-kufar Mekah nu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percayaeun ka Al-Qur'an sebagai mukjizat tapi salajan teu percayanya na ka Al-Qur'an tetep bae orang Arab eta adalah orang-orang cendekiawan ahli fikir, ahli syair, ahli bahasa ahli akademi bahasana luar biasa Arab teh istimewa diakui sehingga ayalah pasar paranti kontes bahasa ayalah pasar paranti kontes syairan pahebat-hebat syairan cek urang makuari maki tu musabakoh syairan musabakoh bahasa tah eta teh di Arab kos kita jadi jelema
bara rohodo orang Arab nu ngaran Abu Jahal teh pinter, nu ngaran Abu Sufyan teh pinter, nu ngaran tokoh-tokoh Quraisy lain letik-letik pemikiran anak istimewa teh nu mantak diagung-agung ge ku pinter, jangan bodoh mah tilok anu diagung-agung pinter teh. Jadi sangkilang Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul nyanana teu percaya ka Kangjeng Rasul, sanajan Al-Qur'an ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi sebagai mukjizat nyana teu percaya ate leutikna mah ajib. Nyana ge sok ngadengekeun eta Qur'an hebat sebenarnya mah eta. Jadi cak nyana teh lamun ditilik-tilik memang hese cenah cakada eta nyieun kos Qur'an. Nyana sakitu palalinterna ahli bahasa, ahli tata bahasa. Luar biasa kana bahasa teh. Tapi nyana begitu ngadengi Al-Qur'an mah tercengang di hareupeun Kangjeng nyana. Ya, buatan sia. Ya, tamah kitab naon. Tapi nyana keur ngarenung mah di imah kararieu bae. Bagus sebenarnya. Qur'an pohara eta Qur'an. Lamun didengekeun ku janda atup apa bae? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nginahin tungtungna teh akur. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi tawaha idzin ba'atsa asqaha. Cek Abu Jahal eta bisaan hak kabeh. Hak bisa eta Muhammad cek lalakona eta. Jangan ngomong di imah mah lain lalagan. Hese eta cek jangan kos kitu eta. Temantak ditangtangan ku Kangjeng Nabi coba. Ayo tah okos ieu bae lah kos alam taro coba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Lam kabeh. Aing bisa cek anak mim kabeh. Mim kabeh jeung lam lah aing mah bisa. Coba cak Kangjeng Nabi. Al-fil artina gajah. Wa ma huwal fil? Naon eta gajah? In huwa illa khurtumut tawil. Gajah mah lainna naon kecuali binatang nu tulalena panjang. Terus cak Kangjeng Nabi. Geus aing sakitu doang bisa lah. Lumayan segitu kita Abu Jahal ayamnya gak bisa. Udah mah bisa atuh. Mun ditita jasar jago atuh Abu Jahal gak bisa. Al-fil ma huwal fil in huwa illa khurtumut tawil. Sakitu mah lumayan tah Abu Jahal. Cak Kangjeng Nabi, ai maksudna naon atuh eta maksudna naon ka dituna? Henteu mah nyaritakeun gajah bae cek. Ayah baik Abu Jahal. Jadi okos juga gagah tapi sakapeung mah orang kos du bodoh, sakapeung mah pikaseureun. Eta Abu Jahal. Emang jawara mah kos kitu. Jawara. Eta Abu Jahal. Ngaromongnya di tempat perkumpulan manehanana hiji Abu Sufyan, dua Abu Jahal, tilu Walid bin Mughirah, opat Nadhr bin Haris, lima Utsbah, genep Syaibah. Eta Utsbah bin Rubaiyah Sabiah, non gitu Syaibah bin Rubaiyah, Umayyah, 7 Umayyah bin Khalaf, 8 Ki Haris bin Amir. Karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu dek ngaharbiru ka Kangjeng Nabi. Anu paling mentang ka Kangjeng Nabi nyana ngarobrol tah nu dalapan nu sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an engke nyana ngarobrol
barengnya ngobrol teh dina obrolan kieu tas ngadenge Quran teh ngomong ka Kinador iya Aba Kutaibah maya gulu Muhammad naon setan sok dibaca-baca ku Muhammad naon eta ma adri maya gulu cak cenah ieu teh naon teh menusuk diomongkeun ku Muhammad bang eta mah ngan sakadarnya nama kunyam kenyom biwir rek kunyam kenyom nya nama ngan saukur dongeng-dongeng nu bara heula ya kitu Muhammad mah ku aing didangekeunana dongeng nu bara heula kumaha nya nama teh mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam ngadongengkeun Idris ngadongengkeun Nuh ngadongengkeun Sulaiman Daud Isa Musa kabeh jadi jelema-jelema nu bara heula nabi-nabi teh didongengkeun ta kunyana jakos itu nama kitabna eta penyana eta bisa kos itu nang di mana aing puyeng nya pian teh di mana meureun teh Muhammad sanu ngabejaannya atuh eta pan maksudna caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat dina Injil dibaca ku urang ya teu sabaraha apa eta mu aya kabeh ti mimiti kejadian manusia Adamna Hawana kabeh eta nya saata nu ngabejaan bingung bu itu bisaan gitu tuh Muhammad budak kamari ieu heran aing mah jangan dahar uyahna mah heulan urangnya sok juga uya-uya atuh teh jangan garobrol bae kos gitu tah jol be Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui ka ditu aing batur ya sok tararomong kos karari itu bae geus itu percaya ulah sok haju diperdalam aing ge pugu-puyeng cak Abu Jahal aing ge sok adengekeun ta Quran sebenarnya bagus eta atuh hiji bahasana tertata rapi kadua maknana jaku bagus teh katuh bubar cak Abu Jahal iman sia aing bloon sia geus bubar kayak urang kumpul deui geus kayak bola lubar kayak ngadengekeun deui bagus cak jeung amma yatasaalun anin naba'il azim hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha cak Abu Jahal bagus amma yatasaalun tina naon engke jelema nararanya anin naba'il azim naranya engke tentang berita-berita nu agung allazi hum fihi mukhtalifun engke perbedaan tina pertanyaan tersebut kalla ulah kitu ke sayalamun bakal nyaraho gitu summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada aju nyara tas ngadengekeun teh ngarobrol deui aing tadi tas ngadengekeun aju bagus jasa ku ge katalar keneh cek keneh sapotong bae mah teh ku bagus teh ai brak si Abu Sufyan ge sarua aing tas ngadengekeun naon saya ngadengekeun naon aing ngadengekeun ieu tah والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا gini eta ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakeun malaikat naziati gharqa oi malaikat anu sarem sabihati samhanu cara repet lempangna sabiqati sabqa terus pan mudabbir nyaritakeun malaikat eta Muhammad bisa kitunya jol benador aing eta gadengkeun ngadegeun naon tuh abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra terus jabaragus dia eta Muhammad gas bubar cak Abu Jahal dulu sok diperdalam dari balu kos kitu mah tuh sia ke ariman deui ulah awas janji setia urang ulah iman ka Muhammad nya siap cak kabehan teh tapi kan Quran mah bagus bae
jadi jadi ge sarua ka Al-Qur'an teh tah jadi ge atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos teu nyaho naon mah tuh pinter masyaallah kayak ngarobrol deui eta kitu bae eta memang nu tadi dicaritakeun tah Ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Utbah, Syaibah, kabeh Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir, kabeh yastami'una al-Qur'an ngadarangekeun ka Al-Qur'an. Ngadengekeun ge eta nyana tercengang. Eta berita-berita nyanyana nang di mana? Ai diangkat jadi rasul, kedatangan malaikat mainnya potongan Muhammad. Ndek ge ka urang malaikat datangna mere wahyu atupan aing ngaeueun teh nyaon ka Abu Jahal. Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah tuh. Atuh heuh cak Abu Sufyan sampe teh jauh. Mabok kae di sia. Ulah loba omong sia. Kahayang aing mah malaikat teh turunlah ka aing ka Muhammad sih. Tapi eta kurang mun didengekeun geus tamiun Al-Qur'annya ngadengekeun eta ngeunaheun keur Muhammad mah sorana ngeunaheun. Haji eta bahasa-bahasana emang ge ini di aralem tah ge sulah loba omong sia tuh karena itu deh ieulah kupar-kupar Mekah teh kos karena itu mentak wa minhum may yastami'u ilaik tina sawarena kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran. Cuman waja'alna ala qulubihim akinatan ku kaulan agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup alayabqahum wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup wa fi adzanihim wa qara jeung ceulina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun dengan sakadar geugeyan hungkul kok atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab pitutupeun Allah manutupeun hatena soteh Allah manutupan ceulina soteh lantarannya nangis nyeun sebab kana nu bakal ditutupan ku Gusti Allah kaya ning nyana buang kawarah jasa kaya ning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi etalah sabab kana tutup-tutupna hate tutup-tutupna ceuli teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani dengan lemah dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah hatena teh ditutup ku Gusti Allah nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeridit mah terus bae eta tah nyaho bae kana hukum teh nyaho bae kenal bae kana hukum tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup-tutup na ieu lawa minhum tina sawarena kupar Mekah teh aya kupar aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran tetapi waja'alna ala qulubihim ku kaula atena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup-tutup sehingga teu muka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima alayafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayang nya nama paham Al-Qur'an bahkan wa fi adzalihim wa qaradina ceulina ge geus ditendenan tutup-tutup geus disumbat geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an urang masa kieu mah alhamdulillahirabbil alamin nikmat urang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an sebalik eueuh deui Al-Qur'an saminggu sakali bae geus ngadengekeun Al-Qur'an geus pala yasmaunahu simaa qabuli teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang ngadengekeun teh seperti angin lalu bae padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah eta kupar Mekah baheula hampir teu beda jeung urang kuari Quran didengekeun tapi dipahami henteu
dipahami kurang ala kadar doang setelah paham teu dipake buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu keur carita atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh mah nya make Al-Qur'an ja pamarentah nage mayoritas Islam bahkan aya kiaian bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian tapi ternyata berita nu kahandap korupsi jeung korupsi maling jeung maling bae teu make berarti ka Al-Qur'an di luhur da teu make masyarakat nage teu make sarua mabok ambalaya zina terus bae judi terus bae ieu hukum Al-Qur'an dek dikamanakeun coba urang sakadar panggil Muammar sabar duit si Muammar teh mara duit ayo 3 juta 5 juta panggil 10 juta panggil dengekeun oh nya ngeunah luar biasanya ngedengek nyanangan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah cak Muammar teh ai praktek beres bulu dan zararina eta pan tadi wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina tapi hukum dek di kamana deres keneh nu sok maca mah urang mah maca geus cara baca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat sajuz teh sakedeung jasa lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah beusi patekrok 20 menit tarolah diradat disederhanakeun setengah jam tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sapoe sapeting maknya henteu bisa sajam macan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat haji maju wah nggak geter-geter jana ulah nggak geter sia sabaraha umur sia 70 potong masa balik sabaraha 70 cokot 15 itu malaikat bae itu sia ka aing aduh Gusti Allah 55 sabaraha kali tamat salilah hirup sia Quran ayo Quran sabaraha juz kabehna pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola nyahoan Rud Gullit cenah kenalan keneh ka tokoh bola dibandingkeun jaka surat Al-Qur'an Masya Allah pemain Inggris paling hebat sasya nyahoan kanu kos kadar itu menyahoan luar biasa riwayat bola nyahoan ti mimiti si Pele datang ka si Pelu nyahoan kabeh luar biasa tah ka Al-Qur'an mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran di televisi sia sabaraha jam di televisi sabaraha jam sia dijejeleh engke urang Masya Allah mumpung kuari urang can paeh geus balik gaji Quran cekel bae geus cak majikan di kawana ka haji mau mawa Quran lo ngomong sia aing deuk ieu ya aing resep Quran ya cak kiai ge baca tuh teu kabaca cak kieu mata geus rabun teu kabaca hurufna ngageblek ayeuna leusi mbak caang tah mah sial jasa cak majikan ka haji tolol ka Quran mah geus ngageblek aya kabujur masih kene nyata nyawa aing jadi kieu ye hirup ka kula kumaha jelasan teu urang geus siaga kurang jelas aduh aya teh mah jenengan urang Subang teh ku jelas jeung urang Lampung putih sanajan bari sok marah bae aing resep ka marahna puguh eta kos kitu urang bakal disidang ya Allah ya Rabb tidak kadayekeun Al-Qur'an dina kitab Taurat aya bahasa kieu ya abdi ama tastahi minni
wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah dina kitab Taurat yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fata'dilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu harfan harfan wa tudabbiruhu harfan harfan hatta la yafutaka minhu syai'un dina kitab Taurat teh aya seperti eta biartiana wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ka anjeun surat di sebagian dulur anjeun surat di babaturan anjeun surat di kanu pake kacita ku anjeun anjeun kau beneran keur aya di jalan lempang patadilu anu torik anjeun minggir heula watak udu diuk heula dek maca surat eta watak rauhu jeung anjeun maca watudabiruhu harpan-harpan sahuruf eueuh nu kaliwat hatta la yuputaka binhu syai'un manitaliti luar biasa wa hadza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkan ka anjeun ieu kitab anzalkum fasaltu laka minal qaul kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaik fihi litatammala tulahu wa ardahu summa anta muridun ahlu sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu kunaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwanu alaik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hina tibatan dulur maneh nuratan coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urang keun nu sederhana urang keur lempang di jalan jol bae aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid aya naon ieu aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan cek Junaid din kasih sila ka dia kasih aya ieu surat aduh lain samarangan dibuka surat ejana ka negara ka mana kanu mawana kula mah jadi negara ka sudah kek tunggu ya rokok teh oh ya ongkos saya boh dikieu 100 ribuan yeuh aya nu jokot 10.000 tah gaya pengusaha teh kos gitu pengusaha pelit teh kos gitu 100 200 10 ya sial sak nu bawa surat teh ku galedeg cek Junaid teh din kasih sila kasih baca orang baca heula surat neangan coba tempat anu ngeunah tempat anu ngeunah belah di dieu di mah loba nu liwat tentrem baca berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki ieu mah kamang datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari disertai dengan rincik-rincik hujan. Dari situlah hatiku menggetar ingin menyatakan isi kandung tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh si Junaid tadi juga seri serangan hehehe ngan teu paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan. Tah siap pernah di suratan semacam eta bungahna luar biasa. Sanggesta bunga macan lagi unekal liwat setiga-tiga can. Andai kata aya suara-suara nu ngaganggu pasti suara nu ngaganggu eta hei bandeng sia disentak ku sia. Andai kata rada poek pasti meuli baterai heura sorotan ku sia.
khusus jasa sia eta di suratan ku eta bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat mun baheula kuari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an pernah sia husu maca surat ti kabogoh sia pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa naon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an sakumaha memahami bahasa kabogoh sia urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat bakal dikitu-kitu haji tadi sabaraha kali maca Quran sapoe sabaraha pernah teu disuratan ku babaturan pernah kusaha rekan usaha kumaha eta maneh maca surat oh luar biasa husu jasa sebab didinya aya kauntungan kula disuratan ku ti Bandung cek jenna teh di dalam suratna tidak ada lain engkau harus mengirim barang udahlah urusan harga diatur saja andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal itu 20 udah saya beli 40 udah nanti datang barang saya transfer uangnya pan eta sia husu jasa lain husu deui wow di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova husu jasa husu aya nu kaliwat eueuh tah eta teh atawa surat di atasan ka bawahan atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge husu jasa resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa aju sia baca Quran teh eta pan surat ti aing husu tante haji henteu osok dibaca cara boga Qur'ana leungit eta dibandingkan ke orang surat di kabogoh surat di rekan usaha surat di atasan husu luar biasa macana padahal hanya sakicep keuntungan dunia tapi Al-Quran nu bakal jadi keuntungan akhirat teu pernah dideuleu-deuleu acan andai kata dideuleu salah makrotna andai kata geus bener teu husu deui macana deuk kumaha sia ieu hirup urang lamun deuk kitu-kitu coba di akhirat tade kumaha minta tulung ka saha nah nu mantak gunakeun coba sesahirup kuari nu geus umur 60 tahun geus ulah kaluar-luar di kamar bae ya ulah kaluar-luar aing mah deuk di kamar bae bebeja ka anakna abah deuk di kamar bae emang kunaon kawin deui jeung nu anyar tah baca Quran teu bisa loba ustad di lembur cenah hese jasa janeanganana anu aya kula mah teu pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah dan kadetat kunaon maji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae hayu hajang bisa maca Quran udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae mamang macan pernah aja bisa maca Quran mamang mah kudu ti Iqra heula tuh mang maji geus pokona mah bayaran sabaraha jago tuh sia masuk aju bayaran gitu sabaraha itu bayaranna cek usapan ku ge boga anak pemajikan ku karena Allah bae oh angel ka bisa ternyata sebab gulana teu giat aduh aing rek nangan ustad karena Allah bae di mana ieu ustad mal manggih Pak Haji karena Allah mah mal manggih ku ari tuh geus pasti ni kos kitu bae juga satu siapa kanainya tuh mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10 lamun bebeneran macana mudhoafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat aki-aki nu kakarak ngaji alif bah sing hade bae sing hade guruna artina guruna teh ulan usuing namun usunya alif engke kan Pak Haji alif alif atuh alif alif sia alif aing si ada guruna tah ieu mulai Pak Haji alif batasa jim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusu dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa
pintu surga terbuka. Bidadari geus kieu Haji Junet. Allah karim. Gas aing moal nonton TV. Aing endek ngagunakeun waktu aing, ngamangpaatkeun waktu aing. Jati leuletik aing nonton TV bae jakos kieu keneh. Aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 taun deui aing paeh. Aing asal boga ridho Gusti bae. Los TV yang sia ka anakna. Gantian bagus ka dieu. Pak, abah sepeleng tah naon ieu abah. Bikin ke anakna. Gas yang sia teh mah. Kunaon emang? Loba etaan, rumeuk cek cenah teh. Loba sireuman, abah mah hayang jelas. Cih, ya abah kos kieu teh. Aing lalagaan los yang sia. Moal aing moal ngadengikeun radio, moal ngadengikeun TV, aing maca Quran 3 taun deui, aing mun galibna 3 taun deui paeh. Aing rugi can bisa maca Quran. Tah eta Ki Haji Pohara Jasa tah mah Ki Haji. Pohara Jasa tah mah geus istimewa bae tah mah Ki Haji nu geus nokos kitu mah. Masyaallah. Engke lamun di sidang Haji Junet ayo. Ya, Pak. Baraha umur? Genep 3, Pak. Barakali ieu maca Quran tamat da sapoe. Teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh. Aju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru. Saha guruna? Aya Salim. Lim sia guruna dibayar. Ai jangjingna nabi bayar ka dia da henteu. Ah guys, bener geus datang ka mana? Alhamdulillah bisa maca Quran. Jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di imah kula geus eueuh TV eueuh radio. Kula mah ngahaja bae maca Quran bae tah 3 taun kula maca Quran. Masyaallah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jalan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh aku baca Quran 3 tahun tobat bebeneran guys surga. Ya Allah ya Rabbi aya deui bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cak Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika وتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل من حديثه أو مات إليه أن كف. Hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun hate anjeun ge luar biasa ngadengekeun kana caritaan-caritaanana andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deket anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupa cicing sia atau indit sia ku husu-husuna ngobrol jeung dulur sia ku husu-husuna ngobrol jeung babaturan sia wa ana zamukbilun alik hei aing tiapan ngahareup ka anjeun wa muhadditsun laka anu cacarita ka anjeun wa anta muridun anni bi qalbik tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hati anjeun aja'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik. Apakah anjeun ngajadikeun kakak aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia? Coba eta mun urang dikitu-kitu di akhirat bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa di rapihan kursi di lapihan meja didieukeun di tempat anu istimewa maneh ngahareupna teh ku seluruh awak maneh wajah maneh disanghareupkeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengekeun ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana eueuh lu kaliwat ade kata anu ngaganggu nu gaganguna kam dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kahareup ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas sia ku aing sia. Apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia? Mun urang dikitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha? Masyaallah, masyaallah. Nah iyalah nu mantap coba Al-Qur'an. Al-Qur'an masih ngade. Urang manggi tulisan Al-Qur'an di jalan, urangna teu boga wudu. Komo boga wudu mah ieu teu boga wudu. Cokot bae, kajen teu boga wudu ge. Cenah boga hadas gede, cokot bae. Kunaon eta Al-Qur'an sing hade beusi pajar ngahinakeun urang ka Al-Qur'an. Allah Maha Uninga
abdi ngahormat ka Al-Quran sanajan teu boga wudu cokot simpen di tempat luhur. Quran mah teu meunang ditendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui. Quran mah teu meunang ditumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna ditumpangan kitab fikih kitab nahwu teu meunang. Komo ku majalah-majalah lain deui Quran. Mawa Quran mah sing hade teu meunang sambarangan kudu benar-benar penuh takzim. Ditendeunlah kurang nu pangluhur-luhurna. Ieulah Al-Qur'anul Karim. Baca kurang Al-Quran Allah maha uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang. Mantas salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aya anak da kadenya bah neng abah keur maca Quran ne ya timah ye naon tadi balanja cenah balanja nu aya bae lah di imah di ditu bejakeun ka mancana nu aya bae abah sia kitu jasa jaga ya di balanja gegeran alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun jol bae pemajikanana aje kaji ayeuna ulah ngaji bae tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanja aya mana nu aya bae tiba heula nu aya bae betul ngaji bae balanja ya sadaqallahul azim sana geus acan saayat geus sadaqallahul azim. Gara-gara sia tah duit balanja tah deuk dihareupeun TV kotrek 2 jam dihareupeun TV maca Quran saayat teh anggeus aya di TV 2 jam saeta engke bakalna disidang ke dihareupeun sabaraha ayat sia maca Quran saayat teh anggeus aya Quran teh dianggeuskeun atuh pan kaganggu ku pamajikan atuh beres mere duit teh ka mana hareupeun TV aju anggeus disidang Masya Allah karim sing hade nu can bisa maca Quran belajar nu geus bisa maca Quran mantes salat baca ulah datang ka teu maca atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca ya Allah, ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus hate leuleus. Pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus hate. Leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo. Ya kari ya Quran. Mulailah urang manfaatkeun waktu urang kadanan ku ditalar baca mun urang nu sok ka mushola aki-aki atau ke masjid. Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca bae ala kadar baca komo lamun memeh mao memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tamang geus maklum jasa tabah memeh sare teh urang maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون ذلك عالم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah baca ta memeh sare sabalik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta
fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan cek malaikat gitu bisa alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedengkeun kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus kula ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebejak kos kitu bejakan dia kan itu ye cak kira aing mah tugasna nanya udah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salamat hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kaduana bilatung jeung cacing nu endeuh ka nyana kunyana dikoe bilatung maka jeung wawanianan sia Noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca meme sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburan pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji nya geus dadah we tenang je aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha meme sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta mah pan sering biasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu atuh teu nyambung Gusti nah wayahna komo nu geus kolot mah saya baca di tamala tu ayat iya di nama majmu mantap dibuat di majmu syarif kita teh supaya dibaca hampang saya tetalar menges ngalawuduh lah langsung bae memesare bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbika ya qauman lai am yaqulu laftarahu cek pamajikan anak kaji lai kos kitu batu geus kula geus teu make calana ieu buringas deui tak Ki Haji ngadege teu make calana buringas geus sadaqallahul azim Ki Haji oplong eta batu ngadege teh pabajikana ongkot eta ngomong kos kitu deui masyaallah manis sawadak teh camrok eleh bae eta padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna eleh padahal urang teh kumaha Quran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim eta kalamullah alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin eta keur ngobrol jeung Allah lamun waliullah mah geus lupa darata geus teu inget naon aya urang mah da pamajikan sawadak geus ular kieu we tanzilul kitab la raiba am yaqul aja muka calana di hari penyana deui aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun sadaqallahul azim ya Allah ya Karim Al-Quran baca ulah datang ke anak orang besi encan bisaeun maca Quran keseukeun Quran siap baca ganjaranana nya anaknya bapak lain letik-letik ganjaran tes Quran geus sabaraha bulan sia ngaji di usaha eta aya 5 bulan mah coba dites emang abah bisa
Atuh deket tes dua. Cak anakna. Abah ge hayang bisa. Maji bah atuh. Tadi itu ka Ustad isin abah tuh dasar abah neraka atuh. Ih, eleh ku anak. Baca tes kurang anakna ya. Bisa datang ke mana? Bisa ya budak maca makhrajna kudu rapi. Bikin. Tadi tuh ke mana? Haji Soka, ke Badul Salam atau ke Badul Wase, atau ke Deka Ustaz Sodikin, atau ke itu ke Banten, guys. Ayo ke Banten, guys ya. Wah, di Banten koplaknya beda, bulan. Tokna bulan. Ayo guys ke itu. Ah, bikin anak kurang, guys. Ulah dimusabakohkeun asal bisa bae maca Quran. Masya Allah. Atuh aing bakhrajna rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu. Atuh geuna nu macan lagi. Eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana lagi maca teu ngeunaheun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boro-boro batur nyana lagi geus teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun. Masyaallah bacana ieu wa minhum may yastami'u ilaik. Inna sawarena ku permekah teh aya kafir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubi makinnah ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus kajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan nu mantap ku Gusti diperlakukeun seperti eta lantaran nyana nyeun sabab-sabab mengarahkan dinya. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat hatta idza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromong jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu mah kami geus nyaho ti buku-buku nu ku kami sok dibaca in haza illa asatirul awwalin teu aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula eta mah ucapan-ucapan pikasirieun eta mah ucapan-ucapan pika aneheun tah mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang. Masya Allah. Hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib. Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara pamanna teh di antarana Abi Thalib. Setelah teh aya Ki Abdul Muthalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah ku ari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi terus diurus hanjakal teh diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik bentuk ngurusanana henteu lalawora lain sederhana bahkan anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu endek ngabahayakeun ka Kangjeng Nabi milaraan nganjerikeun nyana di hareup kalang dadana tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana ti berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib tapi teu iman. Masya Allah karim rahasia Allah soal iman mah hese jasa nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang cek Kangjeng Nabi naon lo nu penting imam maca syahadat percaya ke Allah percaya ke abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat dituntun ku abdi endek Abu Jahal Abu Thalib dan endek ditoel ku Abu Jahal macem-macem udah sok sambarangan sok syahadat gengsi atuh henteu deui
Toel ku Kangjeng Nemang. Coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah. Ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat. Allah teh kumaha abdi jang mang mah. Endek baca 2 kalimat syahadat. Cek bujang. Sembarangan sok syahadat na bae. 3 kali kitu. Hos bae. Kangjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikan naon teu iman tegor ku Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi anjeun teu bisa mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah nu mere hidayah. Tinggalkeun Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus. Merenung Kangjeng Nabi kieu nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak hal teu iman. Cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi Nuh Kan'an darah daging. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Ulah deui kakarak mamang, kakarak Kangjeng Nabi reda. Oh jaheuh. Geus teu bodoh. Nah iyalah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib. Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi, tapi nyana nyegah. Ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta. Cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Yo. Eta kos kitu eta Abu Thalib eta. Iman mah ulah. Dengekeun mah ku sia teu naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh. Kusia perhatikan mah teu naon, tapi aya dituturkeun mah ulah. Cek Abu Thalib, masya Allah mahal jasa hidayah. Tak turun ayat ieu. Wa hum yanhauna kafir Mekah di antarana Abu Thalib yanhauna nyarargah ka manusia anu dina iman ka Kangjeng Nabi nuturkeun ka Kangjeng Nabi wayanhauna jeung ngajauhan ku par Mekah teh anu ti Kangjeng Nabi ane teu arariman ka Kangjeng Nabi. Wa in teu aya yuhlikuna rusakna ku par Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyarargah teh ilaan busawum kecuali ka dirina. Nyana teh iman ka Kangjeng Nabi rusak, nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun. Nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak. Teu iman ka Kangjeng Nabi nyilakakeun diri. Teu nuturkeun Kangjeng Nabi cilaka dirina. Teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahueun bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Urang mah jauh zaman ti Kangjeng Nabi tepi ka ayeuna, tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah, mahal ya, masya Allah. Lumantak ti lumdur mana bae daek datang ka dieu aya imanan, aya ngadengekeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah, kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna, eta teh anu ngetuk hate urang iman. Urang teh dibawa ku iman. Gedetan teh iman, wallahualam botak mah teh iman. Dibawa ku iman urang ka dieu teh. Aju geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae. Aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh. Aya nu di tangkal Ambon bae rada leutik mah iman. Aya nu di mobil bae kuari ngajina lah geus sarua bae cenah ceukna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna. Aya nu di jauh bae henteu ka dieu. Henteu ka dieu di imahna masing-masing. Bung aing mah ka dieu mah izin, aing mah kolot ceukna di imah bae. Atuh tah mah kahalagan ku gengsi ngan tetep bae aya imanan. Oh masalah sih, oh masalah tabak ukur ku sorangan bae, ukur ku sorangan jangan di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ya kan anu keluar atuh macem-macem bae
aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas dek di tengah bae menyepaeh cenah di tengah aya nu kitu bae teman nekat beureun teman-teman tuh Masya Allah jadi bawa ku iman orang teh ngomong ngaroweco ojah pengenalan iman teh melalui Al-Quran melalui fikih nikmatin iman subur al imanu yazid wa yankus kadang-kadang nambah kadang-kadang kurang mentak sing hade tah urang dek maot cara tadi sing hade nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakarat buktina Abu Jahal tadi tah Abu Jahal ulah besing ke urang naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula hei sakarat sia ingat balak genep teu kieu aku jadi ingat balak genep hos bae paeh coba cilaka sia urang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya ulah hi aing hayang kapangi haju gegeran ulah cicing dirinya balik deui geus kapangi tungtun geus kaluar deui kurang deui balak genep ieu nyasar ge ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia waalaikumsalam nya lagi ngarenjag ieu ngarenjag didatangkan ahli Allah naon sebabna sebab geus teu hayangeun kopi teu hayangeun teh teu hayangeun rokok teu hayangeun bakakak teu hayangeun jeruk teu hayangeun doa geus teu hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embag geus teu hayang cek dia teh hayangeun doa nyekelan ka ahli Allah biasa teh nasihat bagi geunaheun geus kuari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji Allah beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah keur kieu mah geus tafwid teh leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah fawid hu waruntan ya fawid tafwid garana geus tafwid bae tafwid teh pasrah jasa geus ka Allah artina pasrah jasa ka apa bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal ja abdi maka Gusti kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah ulah ngaku hebat di hareupeun Allah aku dosa aya di abdi kasalahan aya di abdi tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura ka sorga abdi mah lain ahlina ka neraka embung kumaha Gusti bae tama abdi mah jaka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah cak Allah teu di tengah-tengah bae nya kumaha Gusti bae lah atuh tengah ge atuh azaulah panas bae abdi kebal-kebal mah atuh ka sorgakeun bae Gusti eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah cak Gus Dur nipu Allah Gus eta doa nipu Allah cak Gus Dur terus kitu teh ilah stulil firdausi ahla Gusti abdi mah ka sorga jalain ahli wala aqwa ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae eta mah sakitu bae eta mah ka manakeun atuh terserah Gusti ka sorgakeun bae tertipu berarti Gusti bisa teh Gus Dur aya bae teh kitu nya sing hade keur sakarat bisi aya abah urang keur zakat deuleu baba urang baheula rada bajir loba babaturan ka situ tah toel ku urang di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar ulah keuna di dieu teu betah mah ya santri ya kiai ngalayat toel deui ulah kebal-kebal pan eta kiai Golkar us ulah kebal-kebal ke nyaritakeun proposal deui geus teu bener-bener ahli ibadah keuna di dinya moal jauh ahli ibadah mah ngomongna ti Allah tobat kitu bae Pak deres pan geuna geus janana ge beda jangan hampura geus dihampura ka Allah bae geus hampuran geus pinuh ku nasihat Allah ta eta teh geuna contoh ta Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal ta eta Abu Jahal tanu menang singkirkeun tuh gitu eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah
tay Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup jadi minggu saminggu deui informasi bae ti kuari bakal nyaba ka nagara anu di mana Quran diturunkeun bakal nyaba ka nu mawa syariat ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin bakal nyaba ka nagara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah kula berangkat namun teu Salasa Rebo ke keputusanna poe isuk antara Salasa jeung Rebo kaye berjumlah 92 urang kiaina Ki Uding Putat milu Kiai Haji Jamaluddin Pandeglang milu tadi nama di dieu mangan kula dong kula Yasin Jimu Haji Entoh tadi nama prakara yang milu kabeh jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantu-minantuna Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu insyaallah orang luar nage hatung marilu loba Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi Haji Supendi marilu termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapak-bapana kemudian adu anak Haji Madhuri marilu kabeh kemudian Haji Ani marilu terus lobaan jazadah nu milunya kemudian ti luarna atuh orang Cikarang Haji Salim nu nyeun basement milu lobaan malahnya nama duka sabara urangna kemudian adu ayeuna Haji Pandi nu sok berangkatkeun haji teh kita ge sarua de milu terus Haji Rosidi Ledung milu terus loba tanu marilu teh tadi nama dek 20-an bae tapi hayang milu naik 50 hayang milu naik 60 hayang milu naik deui 90 geus tutup wari ge lamun dibuka di wasi keneh aya keneh bae loba keneh ke kakarak pertama ieu mah ta eta kakarak ke ieu pertama besi kumaha di ditu da besi naon gitu maksudna bercecer dan lain sebagainya kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa ieu nu hayang milu sakjana mah ka Bandung meureun ye eta ieu luar biasa ieu jadi lobaan itu do milu teh urang ketos saja atuh aya terus ya 90 urang lah terus termasuk ti Bekasi ge aya deui Pak Joni teh ya nu baheula mobilna dipake ku urang naon garang-garana ngirim ke Yogyakarta teh kontainer wa eta milu dinya ge duka opatan duga sabaraha jadi alhamdulillah ti Pasir Gadung lagi aya marilu nah jadi berjumlah 92 jadi orang ngaji masih isuk insyaallah ngaji umroh itu carita nama kemudian ngan bari ziarah tadi nama ka Yordan Mesir Yaman sekaligus ngan perena kebal teuing jadina taina di Yordan aya Ashabul Kahfi di Mesir aya apa kuburan di Imam Syafi'i Abu Darda terus jeung berbagai-bagai ulama di Mesir kemudian tadi hayang ke Palestina hayang ke Masjidil Aqsa kemudian hayang ka Yaman jadi loba kuburan-kuburan para nabi jeung para wali hayang ka Turki ternyata dihitung-hitung waktuna terlalu panjang akhirnya cuman ke Baghdad ke Iran Mekah Madinah segitu ke minggu hareup masih ngaji kemudian berangkat dah Selasa atau Rabu insyaallah jadi diperkirakan orang libur 2 minggu liburna 2 minggu kemudian ngaji deui moal kebal deui Ramadan libur deui insyaallah tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye ngomong teh lain naon cenah kiai padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah
dibandingkan jeung umroh mah sarua kula ge dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang ulah jadi kiai umroh kebelamat 2 minggu kudu aduh cenah kula lumayan ya di dieu sia mah kitu bae cuy berbagai-bagai lah nu datang ka kula ku kula ditampung termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji teh kos kitu teh sehingga nyaritakeun beureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umrah bener ngan ieu mah insyaallah cuman sekali ieu kaditun mah ku Allah bae santaran sono jeung Tuan Syekh sono jeung Imam Ghazali sono jeung nusok dihadiahan we segala Musa Al-Kazim segala Junaidil Baghdadi segala kubur eta nusok dihadiahan terus unggal poe taya dek nyaba ka ditu ieu ge neruskeun lalakon almarhum Abah kula dek berangkat jeung Abah ka Baghdad geus pas sini jasa pas dek daftar terjadilah perang Teluk eta pas perang Teluk teh tahunan dek berangkat ke Baghdad ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum jeung kula teu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang di ngan bali caritakeun eta mah kos kitu bah meureun geus kadong niat ka ditu aya tak urang dieu urang Banten anu ka Baghdad aju kapanggih ge dongeng jeung urang Arabna di dinya kapanggih tas Kidimyati Cidahu geus jelas tama Ki Armin nu manggihanana Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ke Baghdad cek urang Arab di dinya cikene mah cenah balik saha Dimyati Cidahu ju sakena itu kanyahuan daftarna deui pas gitulah eta tasreh jasa aju ya buyan lah dongeng di tapi tertentu abu ya ke dongeng aing mantes di ditu cecek ke data mantes di Baghdad teu kapanggih jeung sasa kapanggih jeung si Dimyati Cilongok doang kos karar itu ilah berangkatna teu kanyararawat tak kos karar itulah dongeng anu kitu jelema-jelema karar itu urang ya kemari gaya dongeng barang pas dongeng itu ji Bang eta di ditu bae nya nama di mah bukan ngora teu beres jasa batur mah di kuburan wali nya nama dikontrakan teu beres urang Cikupa emang karar itu bae pagawean nah iyalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui kemudian orang ngadoa mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan kabehan nu di dieu naga saralamet deui jeung urang sakumaha biasa urang bisa ngaji deui sakumaha biasa tetep ngaji saminggu hareup deui wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'al mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.